Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dinamatana keur nerangkeun, keur ngajelaskeun, keur ngajabar luaskeun tentang ngimankeun kana papasten, kana takdir, kana kepastian ti Allah, kana ketentuan ti Allah. Ade jeung goreng kabehanana oge eta teh ti Gusti Allah, takdir eta, patokan eta teh. Nah, di tengahna nyaeta diterangkeun tanbiun ari ieu eta hiji peringatan. Tanbiun ari ieu eta hiji peringatan. Cek bahasa umumna tanbeh teh al-iqadu, nyaringkeun, ngalilirkeun. Jadi di mana-mana nyaringkeun, ngalilirkeun, jadi keur anu poho, keur anu poho. Da sabenerna mah ieu teh kudu geus nyaongan urang sifatna pohoan. Jelema teh al-insanu ma'alul khata'i wa nisyani. Teu aneh jelema mah sok poho, sok salah. Lamun teu tara salah, tara poho lain jelema. Di dieu terangkeun innama ata teu aya lian, teu aya kajaba. Innama teh disebutkeun adatul hasri, sok dipake parabot anu dipake nyaeta ngahususkeun, nangtukeun, mokokeun. Adat peranti ngaringkes, ngawungkulkeun. Jadi bahasana wungkul, teu aya lian, teu aya kajaba, hanya teu. Numawi ieu ki musannif ngadongkapkeun tegasna mantanana nyaeta dina ieu kitabna nganyatakeun heula, ngungkapkeun heula, ngajelaskeun heula, ngajentrekeun heula. Innama atal musannifu awalan, nyaeta di awalan, dina pertama di mimitina. Naon ayeuna mangka ngadatangkeun, naon ngajelaskeun, naon ngajentrekeun, naon bidikri arkanil islami, ku nyarioskeun pirang-pirang rukun Islam wal imani, jeung nyarioskeun kana pirang-pirang rukun iman. Bener teu? Ieu ngawitanana pan paslun arkanul Islam akurkeunana. Eta pertama ungkapan nyata ki musannif dina ieu kitab. Itu maqadimah nu meh eta mah. Jadi pertama anu diungkapkeun teh kumantanana dijelaskeun teh arkanul Islam. Dua, nu dieu teh arkanul imani. Naon alasanna? Naon ayeuna tujuanna? Panna diawali, dijantenkeun nyaeta permulaan bahasan mantenana. Li'annahu karana sanyana eta rukun Islam jeung rukun iman. Adi
mogi jadi anu pohara pengaruh anu panggede-gedena anu berpengaruh dina sakabeh urusan urang ieu urusan anu ibadah mahdoh ibadah anu jelas-jelas rupa ibadahna urusan ibadah anu gair mahdoh anu teu kaciri anu teu katara urusan ibadah anu langsung ibadah anu teu langsung langsung ada moal bisa digulak-gulak nu kitu teh ibadah anu juga ibadah mah cigah nginum cigah sare gitu teu katingali ibadahna teh teu katingali ibadah tina sare ibadah tina nginum ibadah tina dahar ibadah tina kawin teu katingali sebutnya karena ibadah garma nu tidak langsung nu jelas-jelas ibadah mangka berpengaruh sakabeh urusan urang pagawean urang rek ayeuna mun tambah kapagaweanana anu bangsa fisik anu zahir anu bangsa badan rek ibadah anu bangsa hate tentang keikhlasan tentang solidaritas kanyaa kadeudeuk kasih sayang tentang kepasrahan gitu nah eta ibadah zahir ibadah batin mangka aya pengaruhna tegasna jadi kahadean jadi kemuliaan, jadi pahala, jadi ganjaran, jadi keagungan, jadi derajat. Eta teh di mana-mana didadasari itu jadi dasar. Di mana berdasarkan iman Islam. Mata dia waqadis tamala, jeung bener-bener murung. Jadi eta iman eta Islam murung ala jami wadhaifil ibadah karena sakabeh kegiatan pagawean tugas-tugas pirang-pirang ibadah al-zahirati baik anu zahir wal batinati jeung anu batin eta mah anu ieu teh teh kebersihan mata orang hidup orang Buddha teh sok ngadengna TV tentang ayeuna mun teh kebersihan hati gitu Buddha da atuh da pahili da tiga pelajaran tasawuf eta bener teu ketika ayeuna mun menceritakeun kebersihan ayeuna hati jangan ayeuna mun tamah dolib jahat harus baik hati kepada saklamun aya apakah eta ceuk urang jadi pelajaran tasawuf teu asup kana tasawuf teu da lamun aya iman eta resep eta mun aya iman eta da pahili ari ieu bener ieu pangna terjadi halus pangna terjadi eta ajaran agung ajaran orang Buddha naon eta iman ayeuna mun teu eta ka Allah jeung ayeuna mun teu iman anu genep eta aya alah etanya ceuk urang ayeuna mun teu kebersihan hati jadi dijaga kebersihan hati teh lain orang Islam wae anu harus bersih ayeuna mun teu hati teh sarua ya pelajaran kebersihan hati orang ayeuna orang Nasrani orang Yahudi orang Buddha orang Hindu terutama anu sok ayeuna ngadenge eta pembahasan kebersihan hati mah eta orang Buddha teh gitu tamah-tamah pun aya dadang-danana teh tiga anu ihram teh jadi budugul wudhu gitu nya tiga ada ihram
Aduh gua gitu aya namun teh tiga nuker ihram keur nerangkeun ilmu tasawuf gitu. Tiga nuker ihram nerangkeun ilmu tasawuf eta kebersihan hati. Ayeuna mah dam teh aya ya. Baheula mah pan aya ayeuna eta teh dina TV teh nya malam Jumaah. Jadi naon bagian orang Islam gitu. Jadi khutbah Islam. Tuluy aya namun teh bagian naon Hindu masukkan eta aya pelajaran aya namun teh ceramah orang Hindu, ceramah orang Buddha gitu. Aya na geus rame teh. Jadi di orang Islam, di bagian Islam ya bisa setik-setikeun didengeng gitu, didengekeun. Masuk orang Hindu kita aya namun teh didengekeun, masuk orang Buddha didengekeun. Wah ayeuna geus loba teuing gitu. Ya pabeul teh pagujur gitu. Urang teh puguh ya teh ka mana ya teh merhatikeun sa ngadengekeun sa. Pabeul teuing ayeuna. Pagaloting coba. Jadi sakabeh urusan ibadah anu sok ibadah anu zahir seperti entong jauh-jauh kegiatan ieu teh ibadah anu agung teh ilmu majelis ilmu ieu majelis ilmu tempat-tempat tingali aya namun utama fadilah keagungan majelis ilmu kumaha aya namun utama ganjaran urang neangan ilmu kumaha ganjaran urang hadir kana majelis ilmu kumaha ganjaran urang ngabahas ilmu kumaha urang ganjaran nepikeun ilmu kumaha urang ganjaran ngaluarkeun pengorbanan ayeuna mun demi ilmu kumaha ayeuna keagungan cinta ka ahli ilmu. Wah cing kira-kira lamun eueuh imanan eta pagawean anu agung anu hebat eta jadi ganjaran moal jadi kemuliaan moal jadi umumna model ayeuna mun sama urang-urang merhatikeun teh lain salah jadi karena amal dohirna padahal eta bisa jadi keagungan kemuliaan bisa jadi ganjaran teh di mana-mana lincah karena iman taksak aya we dina niat teh make diteruskeun imanan wahtisaban teh dedeukeun kana hati lain dibaca unggul dari bacaan Gusti abdi ngalakonan ieu teh abdi midamel ieu teh abdi nebihan ieu teh gitu abdi ayeuna mun ngalakukeun ieu teh semata-mata ieu teh atas dasar piwarangan Gusti ngimankeun bahwa Gusti teh aya bahwa Gusti teh marentahkeun kieu marentahkeun ieu sebenarnya beberangkat teh kabehna ka ditu kana iman kana Islam keheula ayeuna mun tanaon sebenarnya mah da bahasa teh aya bener oge wah salat nomor 2 ada salah itu nomor hiji naon salat nomor 2 dengan eta aya istighfar gitu lamun ayeuna mun teh bahasa sebenarnya bener salat nomor 2 rakaat hiji sahadat gitu. Jadi lamun aya sahadatan kira-kira ayeuna mun eta salat anu sakitu hebat pokona mah sesuai jeung syarat sah. Oh ayeuna mun teh cacadna saeutik oge kira-kira ieu lamun sahadat maruksa kitu. Jadi sah eta syarat teu. Munang haji munang bener teh Fatihah di bener tuluy takbiratul ihram di bener tuluy ayeuna dina niat di bener kabeh rukun satu bener rukun sakimah dasarna kira-kira jadi ganjaran jadi santu jadi kabehanana di mana-mana ayeuna mun utama urang dek ngalakukeun sesuatu teh hadirkeun bahwa ieu teh eta dasarna imankeun ka Gusti Allah
hiji imankeun ka Gusti Allah teh yakin kana wujudna kayana aya kana keberadaanna Gusti Allah. Kadua Gusti Allah nyaeta marentahkeun kana pagawean ieu teh atas perintah Gusti kitu iman teh. Berarti meureun ayeuna mun talamun ieu urang sok kriya sok ujum sok takabur teh heuh leungit heula itu meureun kitu leungit heula itu leungit heula itu. Nah ieu teh mah kejeung sombong sagala ieu teh. Nah emang ieu teh ayeuna mun teh lamun deuria emang ayeuna mun teh mah hayang katingali ku jelema apa tadi teh ayeuna mun teh mah dasarna dititah ku pangeran. Nah ieu mah kejeuk urang teret ka jelema. Nah jeung ieu ayeuna urang teret kana pamuji jelema itu berarti naon teu kuat itu iman. Itu pondasi ayeuna hengker. Jadi kalimpudan anu tadina urang pangna kieu teh karana rumasa diparentah ku Gusti Allah ari ieu leungit itu na pondasina jadi baturan teret ka jelema jadi baturan teret kana pamandangan kana penilaian kana pamuji jelema leungit itu dasarna tuh matak ieu sok munculkeun heula iman aman berasa kaya namun tang menceritakan ayana muntah iman. Dia satungtung ayana muntah orang teret orang ayana muntah kan. Jadi orang mah maranun heula peureukeun HP tuluy ayana tungkul kana ayana hati ai aing kikian teh ieu teh naon. Ari aing ayana ngalakukeun ieu teh naon. Iman ka Gusti Allah. Diperintah ku Gusti Allah. Baik ayeuna mun tama pagawean anu dohir cek ieu aya pagawean dohir gini pagawean dohir mah aya ingkigna gitu katingali ingkigna teh ingkig rek ka mana ingkig rek kana tempat ilmu kana tempat pengajian tanya heula di imah teh ngalangke ayeuna mun tadi mana-mana jawab teh kana ati aing hayang ayeuna katingali ku saeta aing hayang kapunten ku saeta aing hayang kapake ku saeta aing hayang ayeuna mun diagung-agung ku saeta aing hayang dibere ku saeta poho euy apaan tadi teh ieu teh aing teh rumasa dititah ku pangeran dasarna teh kaubaran deui astagfirullahaladzim abad kieu ayeuna mun teh bener teh pabangkatan tengah-tengah poho deui kitu kabehanana kitu kabehanana rek urang sedekah gitu. Apa dia teh ayeuna mun teh lupa ayeuna iman urang anu naon anu teu istiqomah teh anu teu stabil teh sarua da musim dan ini tanjarah dek ayeuna mun teh kaditu kadieu ge sarua mimiti di gubernur di tengah jalan oleap gitu kan di tengah-tengah jalan teh oleap dek sedekah sarua di gubernur heula di tengah-tengah koleap kita tere ieu sing istiqomah sing bagus nu di jero nyaeta kaimananana kayakinanana ka pangeran. Jadi ada di tengah jalan gitu putus teh. Sok aya ria teh kitu, sok aya ria teh. Deuk salat rek berjamaah rek naon-naon we. Apun ayeuna mun teh kabehanana ieu teh ayeuna mun teh jalma mukmin mah atas dasar diperintah ku pangeran. Ngalakukeun apapun atas dasar diperintah enak ku pangeran ngan nyoto kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dina teknisna nyoto eta kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina prakna dina pelaksanaanana gitu kabehanana tuluy ayeuna mun sama pagawean batin teh amal batin ibadah batin seperti mana
seperti syukur, seperti sabar, seperti serah diri, tapi dia seperti juhud urang terasa aya namun tamakana dunya, kecinta kana dunya teh kitu. Pan eta teh ayeuna ikhlas gitu. Pan eta teh pagawean-pagawean anu nyangkut jeung ayeuna ari eueuh imanan mah saperti tadi teh musing ayeuna mun bersih ayeuna mun ati oge tidak boleh. Nya eta hayang diperhatikan orang. Tidak boleh hayang dipilih seseorang gitu. Nah eta teh kitu teh atuh aya ayeuna lamun ulah hayang dipilih ke seseorang, lamun ieu pamerana ayeuna mun tam iman lain ka Allah kira-kira kumaha tah? Mudah lamun iman ka Yesus. Ngarah ayeuna mun kapenteun ke Yesus gitu. Lamun imanna urang sudah kana naon teh? Kadawa meureun karena dewa meureun itu mesin alus oge bersih hata ada karena dewa. Orang ayeuna Hindu karena naon Brahma gitu kan. Jadi kadinya meureun tuh. Jadi terjadi ibadah, terjadi ganjaran. Jika ayeuna mun tamah dosa, jika ayeuna mun tamah ngalakukeun ayeuna mun tamah dosa, satungtung ayeuna mun tamah aya keneh ngimankeun maka Allah. Ieu kelakuan ayeuna pagawean dosa teh kan masih keneh aya harapan da ngimankeun ayeuna ka Allah. Percaya bahwa sebenarnya mah kuring teh ieu teh da dicare ku pangeran teh, ngaku dicare ayeuna ku pangeran teh ngaku dicare ku pangeran teh. Oge ayeuna mun tama ieu Rasul ngalarang sabenerna mah. Berarti di samping kalakuan pagawean maksiat dosa eta 1000 kali ayeuna mun maksiat anu gede 1000 kali numpuk maksiat apan teu cocok dasarna eta pondasina. Jadi akhir we aya harapan ngaran-ngaran mukmin iman heula ta eta gitu. Kaharti ayeuna ayo urang ahli ieu ayeuna dageus maklum eta marukan ayeuna bacaan anu wungkul gitu. Marukan jumlah wungkul rukun iman eta aya genep, rukun Islam eta 5 hiji 2 3 4 5 rukun iman genep hiji 2 3 4 5 genep marukan sebutan lain sebutanana ieu ayeuna kayakinanana tumbuhna kayakinanana dina ati gitu. Ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka para malaikat, ngimankeun kan kitab dan seterusnya. Apakah ayeuna mun tamat tumbuh dina ati atau ayeuna mun tamat tumbuh dina ati atau henteu? Eta nu kudu pariksa teh kabehanana oge eta. Sabab bisa disebutkeun agung, hebat, sah, ditarima, salat, zakat, puasa. Tuluy ayeuna ibadah haji jeung puasa jeung pagawean sunatna anu sajana gitu. Boh ayeuna mun tamah sedekah sunatna, boh salat sunatna, boh ayeuna bacaan sunatna, maca Qur'anna, zikirna dan sebagainya. Eta teh jadi hebat jadi agung teh imanna pageuh aya eueuh baca imanna. Orang ayeuna mun tama kadang-kadang ditingali dina lahiriah banyak dina sosial da ciga ayeuna gede kena urang kafir dina sosial ieu we sok ayeuna napakuran gitu napakuran nu boga pabrik teh coba mayoritas aya urang non muslim gitu nya orang muslim eta ngalirkeun cai ka masyarakat eta pan aya saero eta teh ayeuna mun urang awalna
Kemudian orang jadi omongna gitu bahasa orang gitu, oh merecai, bet aya namun sama perkaka gak sabaraha aya namun tak ada tetes orang gitu, orang kafir, tuluy nare aya namun temacai ke masyarakat, saeroe, lamun per bulan sakian eta, mun aya iman eta Allah. Eta mun aya iman gitu eta teh mere ayeuna mun tamacai ngalirkeun cai gitu ka ayeuna mun ta ka masyarakat alias ayeuna mun ta sedekah teh alias ayeuna mun ta jariah teh walah eta ganjarannya urang kafir tapi eta jadi amal ibadah atau henteu jadi ibadah atau henteu gitu nya henteu naon sababna iman iman ayeuna tapi ayeuna mun mah ieu jalma iman jauh mana 1000 gitu 2000 gitu sok aya iman ayeuna ka pangeran ya tepan ayeuna mun tamu urang tadi anjurkeun ngalawakeun sedekah sareng Allah sareng ayeuna Rasul ta iman teh sok walah eta 2000 nu 2000 perak udah teh ngagedean itu teh jadi ngagedean boro-boro ngagedean nu pokona ge naon eta masalahna iman ayeuna iman matak ayeuna mancanana ayeuna mun utama alasanana menawi di permulaan diungkap heula dibahas heula dicarioskeun heula nyaeta tentang iman Islam termasuk nyaeta rukun iman rukun Islam di rukun Islam heula terus ayeuna rukun iman alasanna kitu karena moal jadi keagungan moal jadi kamuliaan mun bahasa urang sabener apapun kalakuan manehanana alus apapun amal manehanana lamun iman ayo kira-kira lah aya namun kira-kira aya namun kadenge anu maling kita sakapai ku urang gitulah anu aya namun tamajina anu tauran anu fasaya anu ayeuna sok perselisihan nu kabandungan ku urang ayeuna da urang ayeuna mah eta kira-kira ayeuna mun tama urang kafir urang Islam nu kitu nu kitu da urang kafir tiga katingalina teh tiga damai-damai jeung manehanana kitu ieu mah teuing aya dina kenyataan oge ieu ada tiga tarapati entertainment eta pati saka ayeuna ningali orang-orang Kristen gitu ayeuna orang-orang Kristen gitu jeung batur-batur ayeuna manahanana jeung sagama manahanana tarapati ayeuna loba siku mesti ayeuna muntah nah ayeuna muntah mukmin jeung mukmin silih-siku mesti asun sila ayeuna muntah jeung sajabana itu ya mana apakah ieu ayeuna mun tadina urusan ayeuna mun teh ieu bisa jadi ayeuna mun tama alus kafir anu bagir teh tuluy ayeuna jadi alus mukmin anu loba doraka teh tinggal mun dibanding kekuatan teh aya kuncina teh di dieu jadi 1000 kali bager 1000 kali sosial 1000 kali ayeuna mun teu bersih hatena tarajail ka batur ari ngaran-ngaran imanan mah teu disebutkeun alus teu disebutkeun ayeuna mun teu alus iman mah tapi ieu jalma mukmin 1000 kali doraka 1000 kali mah angere aya dihargai aya iman mah kitu tanya ieu teh sakawang belasan sakaceplosan orang-orang oh nya ayeuna pikir-pikir ayeuna alus kana urang kafir aya alus iman mah alus iman mah jadi masih keneh mendingan leungeun jelema anu mukmin
sok sanajan ieu bolokot ku dosa, sok sanajan ayeuna kalakuanana teu balik gitu ieu, tapi iman aya kene dibandingkeun jeung urang kafir anu tadi teh tara pasea tara jaya kabatur malah ayeuna mun tama tulung tinulungan gotong royong sosialna toleransina eueuh imanan mah tak ieu eta urang selalu jeung selalu teh nyata pokokna teh nyata nyuhunkeun dipageухkeun heula eta iman Islam eta nyuhunkeun dipageухkeun heula iman Islam malah ayeuna mun tama sampurnakeun iman jeung Islam itu ngikut amal ngikut iman heula eta ge ayeuna mun tama antara iman jeung Islam teh aya iman teh Islam kene aya Islam teh ayeuna mun iman kene ayeuna kieu iman Islam ayo urang teh nyaho ayeuna artina nya iman Islam nu bare-bare bae lah eta da gaya kaona kata bakal diterangkeun bahwa ayeuna mun tama pokokna tihang-tihangna agama atau beragama teh nyata aya dina tilu ieu pokona ieu nyata kahiji iman kadua Islam katilu ihsan aya rukun agama aya rukun iman aya rukun Islam aya rukun ihsan aya rukun agama rukun agama tilu hiji iman dua Islam tilu rukun ayeuna iman genep rukun Islam lima rukun ihsan dua tah kudu anya heula eta jadi tina dasar heula beragama teh kudu dina dasar heula ti dinya kusabab aya ina mun pae urang mah teu ngaji teh aya ikut-ikutan teh pan aya tadina batur ayeuna kitu kudu make ayeuna dasar kudu make alasan sorangan ulah ayeuna mun teu make dasar batur alasan batur kudu boga ayeuna terkelan tuh nu matak di dieu qolal Jubriyu parantos ngadawuh Syekh Jubri radhiyallahu an dawuhanna wayak goreng jeung goreng bil akili nyaeta kajalma anu berakal kacida goreng patutna jelema anu boga akal anu sehat anu normal terus manehanana ayus ala ditanya jelema anu berakal jelema anu normal sehat akal jelema anu iman jelema anu Islam ditanya an arkanil islami tina perkara tina urusan rukun Islam wal imani jeung ditanya tina masalah urusan rukun iman tuluy manehanana pala yaruddu jawaban teu bisa ngajawab teu bisa ngajawab ditanya rukun Islam ngaku orang Islam ditanya rukun Islam ngaku jalma iman ditanya rukun iman tuluy aya namun teu nyaho teu bisa ngajawab kacida goreng patutna wa yaj'amu anna muslimun bari manehanana teh ari aya namun teu ngaku nama
ai nyangka nama muslim abdi teh mukmin ai rukun imanna sabriji rukun islamna sabriji nu matak baheula mah jadi pelajaran pokok moal aya budak baheula mah ieu namun utama anu memeh nyaho itu memeh nyaho ieu samemeh dibere nyaho heula rukun iman rukun islam teuing ayeuna mah teuing ayeuna mun utama ayeuna mah jadi orang ayeuna mun utama ulang kontrol deui orang ayeuna kontrol deui bae da ieu geus dibaca gitu ari rukun islam sabariji 5 hiji sahadat teh nyaeta nyaksian ngaku nekadekeun gitu hartina sahadat teh nyaksian nekadekeun ngaku kana yen kumaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna dina ayana angin Gusti Allah. Pan sahadat ya memang aya namun kedua sahadat kumaha ieu teh nyata sahadat bersaksi ka Allah selaku pangeran urang Tuhan urang. Kaduanya nyata sahadat bersaksi ngaku nekadkeun kana yen sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta utusan Gusti Allah. Jadi kahiji syahadat dua atuh gitu kahiji syahadat dua gitu atau lamun dina talaran mah kahiji ngucapkeun 2 kalimah syahadat beuk make nu mana ieu urang ieu da kudu aya pencekelan ieu jadi make bahasana make nu mana ieu teh nu mah ayeuna mun utama kudu boga talaran heula aya urang ngaji karek ayeuna atawa teh budak lamun ayeuna mun teh ngaji ayeuna kudu balik deui ka ayeuna kana pelajaran budak gitu pan ngajina ayu barudak pan ayeuna baheula di dasar heula jadi ketika ayeuna geus kolot ayeuna ngaji teh tinggal ngalanjutkeun pelajaran anu baheula budak kitu aya urang mah moalah itu moal ayeuna mun tama aya budak apa rukun iman rukun Islam aya kolot kade kontrol rukun Islam sabriji 5 hiji syahadat 2 atawa rek ayeuna kieu nyebutna lamun mataran mah kahiji maca ngucapkeun 2 kalimah syahadatna rek ieu ayeuna pek eta rukun Islam sabriji 5 kahiji ngucapkeun 2 kalimah syahadat nyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teka ayeuna mun kameta lintaran hafalan eta kan di mana-mana orang ditanya jawab rukun Islam aya 5 kahiji ngucapkeun 2 kalimah syahadat bieu teh oke nu kaduana nyaeta ngalakonan salat anu 5 waktu. Oke ini dina ayeuna mun teh eta mah nu ringkas-ringkas kemudian kitu berarti ajieun hiji syahadat 2 salat kitu naon 3 ayeuna naon zakat apa puasa 5 mun ngaji ka bait mun kawasa di jalanna hakitulah ayeuna lamun seug ayeuna mun tama eta ngan sakitu-kituna da atuh da ajieun atuh da udah ajieun atuh da dirasa ayeuna mun tama kaduana teh naon salat ieu salat kumaha ieu teh salat kumaha
Tapi dina aya namun pelajaran ti ulama mati ajengan eta mah di sekolah gitu eta biasa nama kan da dina talaran kadua migawe salat anu 5 waktu nyaeta zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alus mana yang talaran nu nang sakola eta nyaho menang sakola tina buku lah nu bieu mah gitu. Da tina talaran ajengan gitu. Sakara aya namun tambalikan di rukun Islam sabriji 5 hiji ngucapkeun 2 kalimat syahadatnya eta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ditambahan pengertian saeutik gitu tina syahadat unggul. Kadua migawe salat anu 5 waktu dina sapoe saputi nyaeta zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mending mana? Jadi rada anu mana? Kayak tambahan saeutik kitu nyarah ayeuna aya pengertian pemahaman gitu makna saeutik gitu. Ingat durung-durung mah aya namun eta hiji syahadat kumaha praktekna syahadat mana ya teh da syahadat aya 2 gitu. Eta mah ayanya pencerahan saya gitu. Katilu ngaluarkeun zakat pikeun jalma anu boga pijakateunana. Katilu ngaluarkeun zakat pikeun jalma anu boga pijakateunana. Karena eta mah lamun di ayeuna di dici teh loba gitu ayeuna mun kamu aya zakat tijaro, aya zakat emas perak geus sakitu lah. Jadi meureun lamun boga pijakateunana lamun dina zakat fitrah boga saleuwihna ayeuna tina kebutuhan pokok diri jeung jalma anu wajib dibiayaan dina pakahan sape-sapeuting. Lamun dina zakat tijarah meureun nya zakat dagangan haul nisab gitu ya. Nah, lamun ayeuna mun zakat emas perak nya kitu gitu. Jadi we ayeuna bahasana katilu ngaluarkeun zakat lamun boga pijakateunana. Geus aya ieu para teh pokok-pokokna dengan nu mana ya atar-atar saja. Siji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa gitu, 5 lamun nu bieu kumaha nu bieu teh da kan nu bieu aya talaran teh gitu nu bieu gitu teu make nu di sakola gitu teu make nu di sakola nyata begitu ayeuna diterangkeun teh ku guru eta mah geus ayeuna mun mah masuk kana talaran urang mah gitu geus masuk kana talaran tuh katiluna ngaluarkeun zakat lamun boga pijakateunana. Kaopat puasa. Dina talaran ayeuna ajengan mah dina talaran guru mah gitu kaopat puasa dina bulan Ramadan. Puasa dina bulan Ramadan. Artinya puasa Ramadan anu wajib ya gitu. Anu jadi rukun Islam da puasa Senin Kamis paling rukun Islam teh puasa Rajab mah sanes rukun ayeuna jika mawa karinya matak ayeuna tambahan saeutik kaopat puasa dina bulan Ramadan. Terus di bolak-balik itu geus daya gitu sing teu kaasa. Jadi ulah ayeuna mun cukup ku maca wungkul gitu, ulah cukup ayeuna ku katalar wungkul gitu. Walaupun ayeuna mun tambah sedikit tapi paham cek dina itu. Cek dina talim saeutik ayeuna mun paham eta leuwih alus daripada loba ngan katalar wungkul teu paham gitu. Harti jadi ayeuna mun tama eta mah talaran hafalan
Jadi eta mah aya namun tama kerbahan, jadi kerbahan aya namun kerbahan dasar. Anu inti nama engke nyaeta keur dilanjutkeun kana pemahaman sehingga ulama ngadukeun jadi ukur aya namun tama sahuro tapi tina paham harti mengerti. Ya aya dibandingkeun ayeuna jeung 1000 huruf apa tapi tanpa orang kaya namun tadi cakap kemana ulah kieu kata larang teu ngarti teu. Nah lamun geus kolot mah modena naon singhar cirina harti teh pandina ati teh bisa ngomong ai cirina nu ngarti mah bisa ngabejakeun bisa ngajelaskeun tah cirina aya namun teh ngarti aya talaran mangke teh aya namun supaya engke urang bisa ngambil rujukan sabada urang punya pengertian pemahaman kitu engke urang ayeuna membutuhkan rujukan loleh talaran hafalan tadi jadi kerujukan eta mah hafalan keur ayeuna rujukan biar geus diterangkan geus dipareparekeun pan ayeuna rukun Islam geus ayeuna teh urang ayeuna hafalanana geus saksanajan sakila syahadat salat terus zakat terus puasa terus bunga haji kabeh teh ketepikeun aya geus aya mah aya kaharti gitu. Jadi macam bahasa orang berempang asa geblek gitu. Geblek jelema anu ngaku mukmin, jelema anu ngaku muslim, jelema anu ngaku agama Islam, jelema anu ngaku bahwa iman, terus ketika ditanya ari rukun Islam saberiji dukanya ari rukun iman saberiji dukanya 5 naon hiji-hijina dukanya ironi gitu. Ironi aya namun tambah jelema Islam teu nyaho rukun Islam jelema anu ngaku iman teu nyaho rukun iman eta ulah sampai ka kitu. Komo lamun ayeuna naon nya iman nya Islam tuluy daek gaji tuluy ditanyakeun jang santri ari rukun iman sabariji gitu. Allah aya namun tak kitu. Nah ieu anu nganyatakeun bahwa rukun iman aya genep, rukun Islam aya 5, rukun Islam aya 5, rukun iman aya genep, rukun Islam aya 5, rukun iman aya genep, terus ke A B C hiji 2 3 jeung 4. Ta ieu teh bahwa ieu namun manganyatakeun ieu ki musannif nyaeta Syekh Salim bin Sumer oge nyaeta diperjelas ku Syekh Muhammad An-Nawawi radhiyallahu taala anhu nganyatakeun bahwa rukun iman rukun Islam aya 5, rukun iman aya genep. Ta ieu teh meunang nyokot tina hadis. Jadi mantena kayak ngabantun tina hadis. Berarti arkanul Islam ya khamsatun. Teh eta teh hadis gitu. Jadi maksudnya ieu lain hadis tina hadis aya arkanul Islam lain. Nya eta meunang nyokot tina hadis. Bahwa nyatakeun rukun Islam aya 5 eta meunang nyokot tina disebut iktibas. Lain hadis tapi makna hadis, lain Quran tapi makna Quran disebut begitu iktibas. Begitu disebutkan iktibas. Jadi ieu teh pemahaman tina hadis, ieu teh pemahaman tina Quran.
tak lamun keur ayeuna mun tama anu perlu rujukan bener-bener bahwa ieu ki musannif nganyatakeun rukun Islam aya 5 rukun iman aya genep apalkeun hadisna apalkeun hadisna ada eta mah aya namun tama eta mah layan menang nabi eta mah aya kitab ulama eta mah ayeuna menang jelema ayeuna mun biasa-biasa eta kitab safinah cik sae ayeuna mun majarkeun eta ayeuna kitab safinah lain pemahaman lain besi na hadis ku aing diberes ya nyaeta wa huwa ma'khudun min hadisi sayyidina Jibril alaihissalam bahwa ia namun rukun iman rukun Islam Islam aya 5 rukun iman aya genep ieu teh meunang ngambil tina hadis Sayyidina Jibril alaihissalam tina cariosan Sayyidina Jibril alaihissalam sacara ieu dituangkeun dimuat nyaeta dina hadis arba'ina Imam Nawawi radhiyallahu anhu ieu aya dina hadis arba'in iya nyata damelan Imam Nawawi hadis arba'in disebutkan arba'in Nawawi. Nah wa qala rahimahullahu ta'ala dauhan ayeuna mun tama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala moga-moga ngarahmat ka mantanana nyata Gusti Allah taala an Umar nabi ti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qala ngadau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kieu dadawuhna teh bainama nahnu barang dina hiji waktu dina hiji kesempatan kaula para sahabat ya julusun nyaeta keur cararik kaula ayeuna mun tama sararea para sahabat ya sareng para sahabat keur ayeuna cararik ingda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicakakeun disagedengeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin dina satu hari dina hiji dinten keur ngariung sareng para sahabat disagedengeun dicakakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju ngariung gitu para sahabat nyata sareng cakakeun junjunan it barang begitu keur ngariung gitu tiba-tiba ieu pujaiyah ngaranna tiba-tiba tolak torojog tanpa laratan tiba-tiba ayeuna mun tama bijil keluar sumping alaina ke tengah-tengah urang nyata rojulun hiji pameget anu mana ayeuna mun teman-teman seseorang yang tidak dikenal ngan ngarupikeun pameget tapi tidak dikenal nyata dikenal tidak sahabat atau jeung malaikat Jibril malaikatna menjabraya nah ayeuna mun ta mangarupikeun ayeuna pameget saha tuh mun ayeuna mun tawawud datara ayeuna mun ngawahyuan ka sahabat tidak pokona ayeuna mun ta malai sumping bari kitu nuju ngariung kitu ujug-ujug sumping nyata hiji pameget sadidu biyadisyabi anu banget bodas angwan serba putih muncul urang mah anu bodas nyacas angwanana anu berpakaian serba putih ai nyacas bahasa Indonesia no nyacas saya mata kayaknya orang Sunda mendengar bahasa
Ya paling putih bersih mereka bodas nyacas usabidu siwadi sya'ri anu banget hidung rambutna lamun hidung namun hidung namun jadi bodas nyacas hidung meles anu angwarna serba nyaeta bodas nyacas putih bersih oge nyaeta hidung meles pan ayeuna aya dina warna teh hitam ke putih-putihan hitam ke merah-merah ieu mah nyaeta meles ieu mah hidung meles anu mana la yuro alaihi asharus safar teu katinggal eta pamogat tapak-tapak tos angkat-angkatan sok lamun urang ayeuna tarajo teuy geus naik mobil gitu komo geus lempar mah haheho nya kedua aya namun sama kesang-kesang wae mah beda ayeuna nu nyampak di imah jelema itu jeung anu karek tarajo ayeuna di luar nya sare oge gede komo ayeuna teh kana motor kana naon aya we ciri-cirina teh ieu teh komo jauh mah jelema ayeuna mun tanu datang ti jauhna jeung ayeuna mun tanu jelema anu datang eta orang ayeuna dekat jelema tarajo ka iwah ka urang sok aya urang ayeuna sok katebak aya geus ayeuna mun tanu jelema jauh ya katingali hahehohna capena kesang atletna termasuk ayeuna pakaianana ayeuna nya rada katingali kusut-kusut teh mah kitu pan beda jeung ayeuna tatangga jadi ayeuna tarajo tapak kusut, tapak kesang, tapak kuleuh. Tak ieu mah teu aya tapak jelas angkat-angkatan. Ada memang ayeuna mun tamasa angkat-angkatan ka urang ada malaikat Jibril. Mancara putra mancara putri. Nah, berarti teu aya kusut-kusut, teu aya namun tilas kesang-kesang, teu aya tilas capek-capek gitu. Eta pamugat teh wala ya'rifuhu minna ahadun jeung di antara ieu urang sarea para sahabat salah seorang pun teu aya anu mengenal ka eta pamugat anu sumping nyata ka tengah-tengah ayeuna riungan sahabat anu aya di payunan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna memang ayeuna mun tasana apal ka malaikat Jibril nah eta ayeuna pamogat anu sumping tiba-tiba teh hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ujug-ujug pajunan junjunan oge sekaligus menghadap ila menghadap sumping ayeuna begitu tiba-tiba sumping non kayak gitu yuk pakai lawan ayeuna tumpak naon lah kayak gitu tumpak lawan ayeuna mun tadi yuk jalan eta ayeuna pamogat teh cakap junjunan oge sekaligus mayun kajunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus kitu tuluy nyaeta tuh fa asnada rukbatai tuluy nyandarkeun eta ayeuna mun tasih pamogat teh kana dua tuurna diadukeun disandarkeun kana dua dengkulna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge wawadoa jeung ayeuna nyimpen eta pamogat kapai kana dua dampal pananganna ala fakhihi disimpen dina luhureun pahana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah matak dipraktekeun di mana-mana erek nalkin, re mana-mana rek tawajuh gitu. Aya pangersa
ngarasa apa kabungkur ayeuna umpamanya ayeuna tawajuh kabung ngarasa apa nya kitu gitu. Nah, dalilna iya. Supaya ayeuna muntamaya magnet. Supaya magnet. Supaya ayeuna. Nah, barang ayeuna muntak kitu, lajeng ayeuna mun saur eta pamaget tongkar bejakeun aya ka bro eta sanu ka eta ka ayeuna aya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cik cobi ku salira uningakeun wartoskeun akhbirni anil islami. Wartoskeun ku salira ka jisim abdi tentang Islam. Tentang Islam. Mun tadi mah ngarumanan urang bahasa teh aya rukun Islam sabariji. Nurutan itu junjunan ditaras aya namun ku malaikat Jabrail cing cobi wartoskeun ayeuna ka abdi tentang ayeuna Islam. Naon ayeuna mun utama ari Islam teh nu dimaksud meureun rukun Islam gitu. Tentang rukun Islam gitulah ditaraskeun kumaha cik ari rukun Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkang awal Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu ari Islam teh ari rukun Islam teh al islamu ari Islam nu dimaksudnya eta rukun Islam antas hada kahiji kudu nyaksian kudu nekadkeun kudu ngaku anjeun Allah ilaha teu aya di pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna illallahu angin Gusti Allah. Jadi aya namun tamadiringkeus asyhadu alla ilaha illallah lamun urang. Kadua wa anna Muhammadar Rasulullah nya eta nyaksi kana yen saenyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Gusti Allah. Berarti ngucapkeun dua kalimat syahadat jeung hartina. Kadua rukun Islam teh waktu qimas salat. Kadua kudu ngadegkeun anjeun kana salat. Waktu tiya zakata katilu jeung kudu ngaluarkeun anjeun zakata kana zakat. Watasuma jeung kaopatna kudu puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan. Wata hijjah jeung kalimana kudu ngahaji anjeun al baita ka baitullah. Ini statota lamun kawasa anjeun ilahi ini ka baitullah naon sabilan di jalan kitu tah. Ieu teh walaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditaros ku malaikat Jibril alaihi salam bahwa rukun Islam teh kahiji ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kadua ngalakonan salat atau ngadegkeun salat katilu mikeun zakat kaopat puasa dina bulan Ramadan kalima mengahaji ka Baitullah lamun kawasa di jalan. Walaran ayeuna junjunan teh sadaqta tepat. Leres sadaqta tepat. Fata ajabna lahu. Saur para sahabat kaget kaula. Eta ayeuna mun meninggal ngabadungan eta kajadian. Kaget kaula fata ajabna lahu. Kaget eta muncul urang mah. Wani-wani nguji wani-wani ngetes eta kanjunjunan. Jelema eta wani-wani teu kaget eta apa teh.
begitu ayeuna torojo tanpa laratan joge payunan junjunan ujug ayeuna muntah mah eta jadi adukeun ku urang bari sapeng ayeuna dia pa junjunan jugjug nyanya deui geus nanya teh make jeung ayeuna nya tepat kitu jika ayeuna muntah mah guru kabudak nya memang ayeuna guru kabudak teh malaikat Jibril tugas ti Allah gitu geus sakarti ayeuna mah tuksa ayeuna muntah mah kitab safina ayeuna muntah lain Quran lain hadis lain harti Quran lain harti hadis lain harti lain makna Quran lain makna hadis tuksa da urang oge ayeuna muntah mah lamun ditelak-telak masa popoy masing ajengan oge da lain ayeuna muntah mah ketika ngobrol teh ngomong teh ceramah teh qala Allah taala hayo qala Allah taala aya qala Allah taala moal ngarti umat ada eta mah lain ayeuna muntah mah kalam Allah eta mah kalam balik eta jadi kitu-kitu ada eta mah ayeuna hamaneh morenan kudu ngadarang ayeuna Quran teh dibaca Quran padahal kudu hayang di dalam ayeuna mun teu baca hadis na gitu bari teu ngarti-ngarti pencerahan Quran pencerahan hadis pencerahan Quran pencerahan teu nu mantak ayeuna pantes dina kaidah dina ayeuna kaidah ayeuna mun tanaon dina kaidah ayeuna mun tama mustalah hadis bahwa menang orang mengungkapkan hadis anu henteu pas jeung lapatna eta hadis asal pas maknana asal teu ngaruksak pas akur ayeuna mun tah maknana aya mun tah kaidah kitu aya kaidah ya mengungkapkan hadis tepes gitu eta we lah urang entong-entong ayeuna urang atuh eta Imam Bukhari Imam ayeuna Muslim padahal dia salah kanjeng Nabi tuluy ayeuna pengertianna kitu aya lapatna pan beda ieu teh mana bener gitu nah padahal ayeuna kaajengan ka ulama ge ketika ayeuna ngomong hadis asal pas ulah ayeuna mun beda maknana beda ayeuna lapat dihampura dimaklumi gitu dimaklumi ayeuna eta lain hadis tapi makna hadis eta hadisna bahwa nya eta rukun Islam aya 5 eta rujukan nabi kitu jawabanna teh ai kekeketing kudu ka hadis sok ayeuna mun tama urang ayeuna kira-kira ieu teh bakal leuwih ngarti engke ayeuna bakal dicaritakeun itu tuluy ayeuna mun tama arkan salati hari pirang-pirang rukun ayeuna salat eta sab'ata asara 17 tuluy ayeuna mun tama hadisna rukun ayeuna mun tama salat ayeuna 17 berebet bebeunaan moal otak urang lain otak-otak lain otak pas-pasan anu pas-pasan mah ieu mah otak kekurangan atuh tuluy mangga otak aku ai pas-pasan mah gitu ayeuna mun teh mah jawab pas-pas gitu lah ngan bisa ayeuna mun teh aya leuwihna gitu tah mikir teh gitu ngan sakitu ya pas-pasan leueur pas-pasan ieu sabab kekurangan atuh dibejakeun ayeuna mun teh masa kitu ti guru gitu nu biji mah ting hiji ting dua ting sakalima ting dua kalimat berarti sabab kekurangan lain pas-pasan teh ai pas-pasan marana gitu begitu disampaikan ayeuna ku guru kieu pas pisan berarti eta mah pas-pasan teu bisa ngaleuwih pas-pasan geus ayeuna sampurna di urang naon anu disampaikan pas dicerna ayeuna mun tama ku otak urang dicerna ayeuna wah geus hebat ieu urang masih bakal kekurangan sok omongkeun deui ayeuna mun teu bisa teh omongkeun ieu kudu otak pas-pasan gitu lamun aku pas-pasan gitu coba ayeuna omongkeun deui nu ieu gitu atuh sajam satengah teh ngomong deui ieu padahal ya teh ayeuna mun teu bete keur nyaritakeun nya eta hiji alasan
nu mawi ayeuna ieu pengarang ieu kitab makananya atas Salim Sumer alasan mantanana pangna dina awal dina permukaan kitabna menjelaskeun nyarioskeun heula tentang rukun Islam, tentang rukun iman, sabab ieu anu pengaruhna dampakna anu sangat besar. Sabab sakabeh urusan ibadah, rek ibadah fisik lahir, rek ibadah jero tawakal jero mata teh sina teh juhud, sabar, syukur, sumerah, ridho. Nah, iya bisa jadi ibadah, bisa jadi nilai amal soleh, jadi keagungan, jadi kemuliaan, jadi ganjaran, jadi pahala. Mun aya imanan dasaran eta, mun eueuh da urang-urang kafir oge loba anu balagur ceuk urang, loba anu balener ceuk urang gitu. Loba ayeuna sosialna jeung ayeuna mun tambah jeung kapada da teu jadi ibadah da iman teu jadi ibadah da ayeuna mun tambah Islam kitu tanya sakitu heula nyaramahkeun sakitu heula nyaramahkeun sakitu heula kitu namanya daerah lain Quran arakanul Islami arakanul imaninya daerah lain hadis arakanul Islami arakanul Islami tah batal ieu gitu so kurang akurkeun salah tentang bahwa kemusanif menyatakan bahwa rukun Islam ayat 5 salah sesuai dengan hadis aku kurang membacakan kebaca nabi hadisna itu akur jadi pangna wani-wani ieu pangna urang wani nyebutkeun rukun Islam ayat 5 rukun iman ayat genep teh ieu teh berdasarkan tah ieu hadis nama anu jelas hadis nama gitu anu sacara hadis nama wallahu a'lam bissawab.